Kajen jawara ke kajen jawara ya nyana keur main gaples azan. Sarolat sia ulah nuturkeun aing. Tololnya. Aing keur salat sia salat bae ulah sok aju nuturkeun aing. Nya mah terus bae. Nah. Sia naon nonton aing salat kan itu. Tampiling siapa yang begagah. Tolol. Aing ka batur ditahan ka sorga aing nya ngagejebur ka neraka blong kan. Tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah. Iya baik. Tuh, nya eta teh yang muruna bil ma'ruf. Ngariung empatannya teh main gaples. Awas ya sing jujur sia mainna. Buku main kita jujur goblok. Sakjana mainna sing jujur sing bener. Mana aya main bener. Buku mainna gitu bener. Da eta teh eta ngomong kan gitu kan ya ngaranna eta yang muruna bil ma'ruf. Tuh, kebal-kebal banyak lagi ulah sok mararahin bae ieu urang marahin bae kieu sana menang sana wewe sakjana. Nyana kene nu ngomong. Nyana teh bari cenah nu ngomong teh karari ieu bae geus bari ngarokok. Ieu urang main bae sana meleh sana menang nya sakjana. Nu menang mah juri sakjana teh. Nyana kene nu ngomong goblok enggak. Isuk mah main deui. Ya Allah, ya Rabb. Ye emang cenah kieu osok main ke nyahoan kos kitu. Sia nu dongeng ka aing. Kuron ka aing nganggap main. Ay balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wah, tadi masjid naon ada teh naon? Muludan. Ira itu muludan engke tanggal 12. Bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Bejakeun aing nyumbang 10 dus. Maca sholawati lo. Sholati lo. 10 dus bejakeun gitu. Emang sia muludan make nyumbang sagala emang sok salat. Dia tuh salat mah salat, urusan nyumbang mah nyumbang. Malah maka babaturan aya sia nyara rumah muludan, ayo. Eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf. Ayo. Aing geus 10. Ayo sia. Ayo. Sumbang atuh sia. Kadaanan sia ku ngahadiran nyumbang. Eta ngaranna dakwah eta nya. Eta ya muruna bil ma'ruf. Atuh di urang mah jawara ge ka saralorga. Jawara ge ka sorga jawaya muludan mah nya nyumbang. Nyumbang nya ge. Kudos ti aing. Beres. Geus pas geus beres nyumbang. Datang nya ka dinya. Berkata wah. 10 dus sebar duit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara. Tapi nu jelas peduli di urang mah. Di urang mah geus ngada ditu. Coba ge. Hebat da di urang. Eta berkarakter tah. Ya, ba'duhum auliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyaallah. Wa yuqimuna shalah. Jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat. Wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat. Salat mukminin mukminat. Aya di salat. Ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana. Hayo geus salat. Salat. Jana mah henteu. Engke saminggu sakali Jumat di tukang. Deres masih kene aya. Geus banget. Eta hadir eta kos kitu teh. Aya anu sajumat, 2 Jumat, 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, genep Jumat henteu nya. Oke, geus aya 5 bulan karak jol. Ku urang dinya ge pajar tamu, urang dinya. Pajar tamu. Ku carang-carang ka masjid. Ku tatangga ditanya, "Bapak di mana?" "Goblok di mana?" Anjing kaler tolol. Orenganan carang. Genep bulan karak. Wah, aya lebaran mah dihareup. Lebaran mah samping anyar, baju anyar. Wow, sajadah anyar, wah serba anyar. Batu, isuk aya lebaran, salat sia, salat. Ayo. Masyaallah, eta dakwah tanyana teh. Wa yuqimuna sholahna satahun sakali. Ih, deres mun cara kuburan eta tenggeran nya.
Aya nu salat dasa tahun sakali, nu 6 bulan sakali, nu 3 bulan sakali, nu sajuma sakali, itu aya anu biasa. Nu penting wa yuqimunas. Jajak kula mah, cek kula ye urang kula nilik jawara bae jawara di urang di dieu. Jabar udah haji jawara ge berarti kan iman aya. Mima sok geura jawara tuh nu di ditu munggah haji, nu di ditu munggah haji, nu di dieu munggah haji. Berarti kan nya ngajawara ge tah mah perusahaan. Atuh perusahaan tah mah, jadi lo hatena mah iman. Lihat mah kos urang Pandeglang mah kos kitu. Orang Pandeglang mah pan ngomongna ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh, urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang. Sial teh orang Pandeglang. Atuh ibadah lain deui ka pangeran. Ai maling mah teh mah pan produksi. Pandeglang mana meur. Nah, ieu teh yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Bayang zakat, zakat hampir lah di urang mah. Duh, nu sararugi jawara ge salat tilok naon tilok. Deuk lebaran mah bager. Deuk lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja ka dinya. Ah, mulan si anu can ka boleh samping. Ya, karunya amat, barikeun. Salat ke tilok nya. Tapi barahan, ayo deuk lebaran ulah datang ka tubarga sampai. Cenah teh ayo, maju, ayo. Eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng. Atuh puyeng mah salat ilok mabok osok tapi wayah lebaran bager. Atuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu tuh da zakat geus bunga zakat kadang-kadang nya nam. Ah, ka pamajikanana. Aing geus zakatan dancan fitrah. Zakat, kena zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat, teh lebaran, si ada udah datang ka tengah zakat malka sorga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara, mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara yang seri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nya na. Yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yutuna zakah. Ye. Jadi orang mah ya, gawe, dagang, limbah, maling, kebel geus sugih bae datang ka kiai. Assalamualaikum, salam. Ente ti anu dina dagang naon? Limbah pula, anu bawah. Deuk nantu ka dieu. Deuk nanyakeun si kene kudu ngazakatan teh ji, urang bagus sih udah. Nang maling ge deuk di zakatan. Berarti kan hebat. Saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat. Masya Allah, sakit teh kan parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae eta. Masya Allah, mantap. Wayah diajak bae kurang ajeun jawara. Ajak bae. Kadang-kadang eta nek ningal teh jelema. Nek nyeun pondok cenah. Nyeun pondok di dinya ngahalangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyeun pondok di dinya, ulah didengit aku kiai ulah. Terus jatuh kajen ya namanya anak urang mah urang nyieun bae. Teh nyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun teh budak. Ulah tenang bae teh sik hayu bae terus. Terus. Ya kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya bade 10-an teu maju-maju teh budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teu coba. Jawara mah kos kitu nu matak jadi urang mah ya. Nyana untuk men bakal sampaikan dulur. Kunaon teh dek ngaraji gara robel kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon teh dek ngaraji. Tinggal masyarakat bae puyeng aing geus sia. Jawara mah emang kos kitu nu matak. Kiai kudu teger. Biasa teh ngene engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kos karena itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah. Ku hitut jarumu. Jawara mah ngomong sak kablakna sungut. Cek mah hitut jin meureun.
Ngomong jawara boro-boro kuangin cek nya itu gerubuh kos kieu ganti. Ka jawara mah kos kitu gitu. Ulah geus bae sabaraha duit sih kos kieu ganti kos kitu mah. Emaknya di negara urang aya pondok jorek kos kieu. Tah jawara mah asal geus kos kitu be ngamuknya nama. Ganti geus eta pake suluh. Ya keur carita nu mantak teh ieu Allah teh lain lalagaan tah. Diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya'u ba'd beneran. Asal urang menyikapina bae, menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana, tungguan, bulanan, tahunan deleukeun ge. Teu saeutik di urang di Serang, Pandeglang, Tangerang mah komo. Teu kudu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna. Akhir hayat dah hampir husnul khotimah bae. Akhir hayat dah jawara geledegan hampir husnul khotimah bae. Eta sodakohna. Sodakohna cenah ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng-ngerenyeng jawara mah bari ya udah kunaonan nyeun majelis udah segala nyeun majelis. Kosan teu sapira teh gitu. Tahu nama belum abak. Ngomongna mah kos kitu tah. Tapi lamun deuk dibelum ulah, ja mah keur ngomong bae cenah teh. Jawara mah kos kitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berat kemajuannya. Tapi anehna kieu di jawara mah. Aneh, aya keanehan setik. Lamun eta disumbang tak ku pamarentah, teu daekeun. Jawara Tangerang, Serang, Pandeglang, moal daekeun. Pak, itu be sumbang. Deh, naon kieu pamarentah sama. Itu jawara dia aya imanan. Di jerona bagus. Teu daekeun. Jawara mana geura ge? Jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiaina anu deukeut ka pamarentah teu, tarohana ceuli. Kula geus deuleu di pasantren, majelis salim anu disumbang ku pamarentah teu daekeun jawara. Embungeun. Aing mah kajian kos ge nyumbang mah tukang asli. Ye. Emang itu kiai teu asli tah mah, sumbang ku pamarentah teh mah kiai mustakmal. Be. Sial teh jawara. Ya ho ka mustakmal sagala. Gaul teh beuki jawaran. Tapi beneran eta aneh. Bener. Aya aturan di lemburnyana masjid teh disumbang ku nyana. Kunaon teh teh? Tah ieu mah bongana pamanitiana sumbang segala pamarentah segala naon mendingan kana anu. Geus, ieu mah pokona mah kana masjid anu mah asli. Teu kakarapan ku pamarentah. Tah aya kos kituan tah model. Teu model teh jawara teh kos kituan padahal bencana salat tilok naon tilok. Tapi wayah hendak nyumbang pilih-pilih. Ya Allah. Kunaon teh? Ieu tah. Jadinya naga sarua bae neuk ngabuktikeun ba'duhum auliya'u ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung Rasulna. Masya Allah. Atuh jawara ka Mekah naonan. Datang kiai kula doana kunaon? Deuk ka Mekah. Deuk ka Mekah. Oh, siga ada di ditu bisa nampil sok nyisiuna anjeun kiai. Sok dilalaga. Atuh moal cek teh doana jadi kiai baeun aman-aman di dituna. Aduh cenah tah sok di nasihatan ku kula inget besi pernah najong, besi pernah mampili. Geus cenah kiai. Geus inget pernah anu ditajong ku kula, ditampili ku kula geus moal lamun inget moal. Barang datang ke Mekah teh ya banget bengkak sukuna. Nyana kieu we. Aing sebenarnya mah jang geus inget najong si anu jeung si anu pan ieu bengkak. Nya masyaallah. Nelpon ka dieu ka kula. Kiai doana kunaon? Bengkak suku. Deui nya nasihat. Ku kiai geus nasihatan besi najong aja geus. Beureun najong pamajikan. Heuh. Tajan katobatan. Pamajikan pernah ditajong, masyaallah. Mangganing dibawa pamajikanana. Minta hampura nya lamun aing hampura Gusti teh beres cabut. Tah eta masyaallah.
barang datang ka dieu najong deui. Ulaika sayarhamuhumullah. Kaayaan mukminin mukminat berkarakter anu ba'duhum mauliya'u ba'd. Eta teh sayarhamuhumullah. Bakal dirahmatan ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal kahujanan tur kasorot ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun sanyana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana. Kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahallih. Tara nenden hiji perkara lain dina tempatna. Pas nenden dina tempatna. Wad'u syai' fi mahallih ngaranna hakim. Lamun khianat wad'u syai' fi ghairi mahallih. Nah, ieu mah dina tempatna masing-masing. Si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu. Si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos moal anu pagaweanana sakitu tetapi balasanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranna teu bijaksana. Bijaksana Allah. Ngan ieu tah ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula masuk ngapakuran Ahmad Zen jawara di pasar Kemis mabok aya di nyana hohoak aya di nyana sagala aya di gaulna polisi mana nu teu wau jeung jawara Jakarta wararau nyana tapi di akhir hayat ngaji ban ka dieu malam Jumat ngaji malam Salasa ieu keur carita Salasa urang kabeh hambe ngaji ke belah dieuna pohara tangan Allah mengendaki berarti dia husnul khotimah maot dek ngaji pan malam Salasa Senin tak kadi geus disiap ke pemajikanan lagi siapkeun baju ngaji geura teh hareranan kabeh jawara ngaji ngaji ngobrol pan jeung kula di dieu dek ngaji teh malam Salasa masyaallah ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan husnul khotimah ku endek lagi kan lain lalagan. Orang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang ditapakuran naon ieu? Sedekahna. Jawara ge jeung ngabantuanana loba. Walaupun loba anu punyana di nyeri, loba lah ngaranna ge jawara. Tapi sedekah jeung babantuna loba. Allah melihat karena sedekah jeung bantuanan husnul khotimah. Eta salah sahiji. Loba kula menceritakan jawara-jawara hampir husnul khotimah. Entek urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan baik anu ngararaji maupun nu teu ngaraji anu kadeleuna ku ari ngajawara atawa anu henteu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dosa-dosa urang kabeh dihampura, dosa dulur urang dihampura, bapak mang urang kabeh dihampura, sehingga dengan pangampura Allah urang kabehan babarengan menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.